wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqi alladzi jarat bihil maqadir bi qudratihi alladzi yubriku awliya'ahu bi biharil ma'arifi bi wahdatihi wa hadiyatihi wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa hizbihi wa ansurihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala fi buyutin hadinallahu an turfa' ayyudhkara fiha ismuhu fiha bil ghudwi wal asar rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amila wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu wa yasha'u wa yahsab. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yusallimu alayya illa radallahu alayya wa sallam. Wa qala jadilu mana qalu kaifan jadilu di mana ya Rasulullah qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sadayana darama. Alhamdulillah damang jasmanina jamang ruhanina insyaallah damang sadayana anu matak abadi di hadapan Allah. Buktosna bapak sadayana ibu kaimbang haturan mantenang lebat di masjid ieu kalayan nuju ngagungkeun Allah sareng Rasulna anu teu kinten agung luar biasa teu ayatan ieu jalmi-jalmi pilihan Allah anu janten ku Allah mutabaah ka Rasul Allah ngan insyaallah nyaeta sakumaha pidawuh Allah dina salah sawias ayat Quran qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, tepikeun ku anjeun Muhammad, lamun anjeun kabeh cinta ka Allah, cinta ka Allah tuturkeun bae kaula saur Allah dihaturkeun ka Rasul kaula di dinya saha Kangjeng Nabi maka tuturkeun bae Kangjeng Nabi. Maka luar biasa sadacan acara rangkaian sholawatan bertubi-tubi dihaturkeun ku para santriwati kalayan iring ku sadayana jamaah anu luar biasa. Insyaallah anjeunna rindu bapak rindu anjeunna ge rindu insyaallah jeung ulah ragu bapak ulah asa-asa bapak yen sholawat bapak insyaallah dugi ka mantenah amin. Kalayan mantenah pun menghaturkan salam ka bapak ibu sadayana sinyarengan salam mantenah di bapak dina dagang bapak dina tani bapak dina ibadah bapak merasakan bersama sama sami anjeunna yang menurut sakumaha kacinta bapak kahoyong bapak insyaallah. Maka pidawuh Rasulullah ma min abdi yusallimu alayya illa radallahu alayya wa sallam. Tepati-pati siji hamba anu ngagungkeun kaula sholawat cinta ka kaula karena cinta na ka Allah hakikatna
maka tepati-pati jalmi anu ngaoskeun sholawat. Amin Allah subhanahu wa ta'ala muihkeun deui ruh nah kakaula kita secara makna standar hanapna dido. Amin Allah subhanahu wa ta'ala muihkeun ruh mantena sehingga kakuping kumantena katingali kumantena salamna jalmi-jalmi nu aya di Masjid Al-Ikhlas ieu insyaallah sadayana karekam kakuping kalayan insyaallah dugi kamantena dugi deui ka Bapa sadayana. Bahkan menjadi kedudukan bahwa hamba-hamba Allah anu aya di dieu insyaallah sakumaha mantena nyaeta yuhsarul mar'u ma'aman ahabba buat dikumpulkeun eta hamba sarta jalma nu dikacintana. Bapa berusaha, ibu berusaha, berikhtiar, berupaya ingin mencintai Rasul dan ingin membuktikan kecintaannya kepada Rasul. Insyaallah apa yang didambakan Bapak, apa yang dirindukan Bapak, itulah sekarang sedang Allah tajallikan istilah tasawuf, sedang Allah berikan kepada Bapak dan Ibu insyaallah hatta tasadalahu yaumal qiyamah, sehingga menjadi saksi masjid ini, sehingga menjadi saksi semua yang ada di tempat yang mulia ini bahwa Bapak Ibu pecinta Rasulullah insyaallah. Kalayan dicanak hadiah ngalangkungan silsilah pertama ti anjeunna dugi ka Bapak sadayana ieu luar biasa. Itulah musalsal silsilahnya yang dibacakan tadi Al-Mukarram musalsal sampai Rasulullah berdasarkan perintah Allah dan berdasarkan sabda Rasulullah. Itulah insyaallah. Jadi ruhna digabungkan. Maka peminalian dalam kitab Minahusanya al-arwah mujannadat, ruh-ruh itu semua dihimpunkan oleh Allah. Pama ta'arofa ikhtalafa, siapa yang saling mengenal satu sama lain ikhtalafa akan bersama. Wa ma tanakaro, barang siapa yang saling menghujat, saling mengingkari ya ikhtalafa, berpisah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sareng berserta frekuensi ruh keikhlasan Bapak, ruh ketauhidan Bapak bersama ruh ketauhidan perintis Masjid Al-Ikhlas ini. Amin. Bapak Kiai Haji Adam beserta reng-rengan bergabung di dunia, bergabung di akhirat insyaallah. Itulah hadiah di Allah anta terhingga eta yang menentukan. Jadi sanes edel-edel istilah hadiah ya Allah yang meluncurkan yang jauh tak terhingga karena lompatan logika ruh yang disertai dengan penghayatan keikhlasan tak terhingga teu aya tanding napa teu aya tanding anu moal bisa kalewat ku sagala perkara angin dilebetna nu bakal ngadugikeun kekuatan zikrullahi akbar. Maka rangkaian terus diurut ngaos Al-Qur'an luar biasa di masjid dia luar biasa fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fi hasmu di masjid-masjid di bumi-bumi Allah ieu teh bumi Allah Baitullah di bumi-bumi Allah Allah parantos ngijinkeun mangga sebat jenengan mantena mangga agungkeun mantena maka ngalangkungan kori urang sadayana ngalangkungan sadayana nyarengan ngiringan dikir di tempat maka itu muafakoh luar biasa. Alhamdulillah tinggal tembus dina Al-Qur'an neme diaoskeun aya dohirna aya batinna tatkala dilantunkeun Quran neme dilantunkeun secara dohirna bertubi-tubi mangrupi barokah karunia ti Allah terasusul deui batinna hingga menggetarkan jiwa urang sadayana maka yang tembus berbagai lapisan alam lamun sur Syekh Sultan Aulia aya alam nasud alam mulki aya alam jabarut malakut sampai tembus ke alam jabarut bahkan menembus alam lahut. Itulah Quran sabab pidauh Allah pidauh Kangjeng Nabi dina salah satu hadisna nu diriwayatkeun ku Ibnu Hibban
inna lil Qur'an dhahran wa batnan. Saknyanya nadina Quran teh aya dohirna aya batinna. Wali batnihi batna. Dina batinna oge aya deui batin. Terus ila sab'ati abdal, dugi ka 7 tingkatan, lapisan-lapisan. Bahkan dina hadisan deui sapalihna deui nyata innallaha anjalal Qur'an ila sab'ati ila asrati abdal, dugi ka 10 tingkatan. Urut deui ku para alim ulama, ulama ubillah khususna, ulama ilmi secara umum. Ngalangkungan marantena kalayan tajribah pengalaman mantena kapenah. Ningalian dina kitab Risalatul Aliyah karya Syekh Muhammad Faruk Ahmad Faruk, ningalian dina kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Oh ieu panginten anu 10 batin. Dina batin aya nanti pertama lamun diurut ku secara thariqah Naqsabandiyah dina salira bapak teh aya latifatul qalbi, itulah wilayah batin ruhannya, frekuensina keadaman. Lamun calik didinya geus linggih dikirna didinya aosan Qur'anna tos menggetarkan jiwa qalbunna latifatul qalbi, insyaallah walaupun jauh tak terhingga padahal dekat tanpa batas. Karena wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri Bapak apakah kamu tidak mengetahui, apakah kamu tidak melihat di dalam diri Bapak ada unsur keadaman latifatul qalbi. Tatkala dikir dihidupkan dalam hati Bapak, dikir anu dohirna diucapkan, dikir nu batinna dielingkeun penuh penghayatan, maka pada saat itu pun juga Allah sedang menggabungkan ruh Bapak, ketauhidan Bapak, kemakrifatan Bapak bersama ketauhidan kemakrifatan Adam alaihi salam. Allahumma bijahi Adam al-hadi wa ali Adam al-hadi sabbit imanana ya Allah. Ya Allah, hamba Adamkeun, amin. Lain hoyong jadi nabi, nyarioskeun kitu teh. Ya Allah, hamba Adamkeun nabi mah tos diakhiri ku habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi frekuensi ketauhidan mantena, kekuatan, kemuraqabahan, kemahabbahan, kedekatan, kemusyahadah anjeunna mudah-mudahan sedang bergabung bersama ruh-ruh pilihan Allah yang ada di tempat yang mulia ini. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Kapan jaga di akhirat teh urang teh bakal ngilarian saha rama urang sadayana, bapak moyang urang sadayana, sabara miliar sadayana berkumpul berhimpun di mahsyar. Neneangan Nabi Adam, ya abal basar, ya abal basar, hei bapak sakabeh manusia, kaulah hayang menang syafaat ngalangkungan salira, cobik pangunjukkeun kadat Allah nu maha kagungan anugerah, nu maha kagungan katangtosan, hoyong ke katangtosan, abdi sadaya di dieu tempat anu teu aya ieu-ieu, dicekam ku kasieun, dicekam ku kabingung kalayan anu banget teu aya papadana, bingungna, leuwasna, rampang rumpungna, eujeun prahara petaka berat kabina-bina kudu ge panuhun poe anu setia berapa juta meter, berapa juta kilometer sampai ke Pluto. Nah, kayak mah paling ke satombak anggang na atana bisa palan anggang, maka kaji dada satu. Bari buka 1000 tahun, buka 100 tahun, terus relatif. Bari poe na poe sahiji poe sapoe di akhirat sami sareng ukuranana 1000 poe di dunia. Ya Allah, kenapa lama-lama teh lila-lila teh kan ngaranna ge alam kalang atuh kudu iraha bebekelan lain waktu bebekelan ke mah ayeuna waktu bebekelan seperti bapak ibu ayeuna kapangaosan mudah-mudahan janten bekal triliunan tahun, amin. Bahkan janten bekal bapak kholidina fiha abada, jadi bekal anu salangkeun anu salila-lila sabab bapak nyandar kadat anu maha kekal abadi saha
Allah, la ilaha, hanya bersandar kepadanya kita akan mendapatkan fadl Allah yang menjadi bekal selama-lamanya. Tak ada ukuran waktu lagi, yang ada adalah kekekalan dan keabadian. Sedangkan la ilaha yaitu naon, eta kalimah bako, kalimah kekal, kalimah abadi, tah nyandar teh kadinya bager sagala perkara kadinya teh da kabeh oge tetep kudu balik ka Dieu. Maka pidawuh Allah, wa man kana fi hadihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabil. Sahajalna teu papanggih jeung Allah di dunyana, teu papanggih jeung Rasulullah di dunyana, moal papanggih ribuan tahun oge jeung Allah jeung Rasulna, moal papanggih jeung Muhammadna nu didambakeun ku Bapa, moal papanggih jeung Adamna, moal papanggih jeung Ibrahimna, moal papanggih jeung Isana. Atuh udah milarina ayeuna waktu milarina, ayeuna waktu melakunana, ayeuna keur hirup di alam dunia. Maka pidawuh Imam Nawawi dina salah sawias kitabna, mangkan pidawuh mantena malam yajro fi hadihi lam yahsud bil akhirati. Siapa nu teu mapelakan di dunia ieu, teu melakeun ayeuna di dunia, lam yahsud bil akhirati, atuh moal moal panen di akhiratna. Mudah-mudahan ieu tanaman nu ditanam ku Bapa ngalangkungan Sohibul Bait dieu sadayana sing jadi pepelakan urang sadayana anu matah jadi panen dina keabadian. Abadian naon? Keabadian ridho Allah, keabadian rahmat Allah, keabadian fadl Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ningkeun keabadian di Allah dina hartos rahmat ridho sareng ampunanana pawasolata ilaihi, maka Allah ngadugikeun ka Bapa wusul ka Allah, dugi ka Allah, pawasolaka ilaihi. Ku marga lantaran naon Bapa dugi ka ditu? Marga lantaranna bima minhu, ku marga lantaran padol Gusti, rahmat Gusti, la bima minka, lain kahebatan Bapa, lain kahebatan ibu, lain kahebatan abdi, tapi malulu kenging iu-iu di akhirat sehingga tepang sareng Nabi Adam ku mangrupi anugerah hadiah padol ridho rahmat Gusti Allah. Maka ausan zikrullah neme tatkala dihadirkan rasa ingat urang ketauhidan ka anjeunna, nyandar ka anjeunna, itulah walran Allah, bekal keur anjeun. Maka wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bebekelan aranjeun, bebekelan rek balik anu kadua ka ditu, kampung anu lain 1 tahun 2 tahun, lain 100 tahun, lain 1000 tahun, tapi di ditu hol di dina piha bekel naon atuh paling sae, bekel naon atuh nu kangge urang papaosna di ditu, bekel anpang sae-saena nyaeta naon? Takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjian isyarah at-taqwa hahunna, at-taqwa hahunna, dugiat lu kalimat tenang di dieu teh aya naon? Aya latifah, lelembutan jiwa. Lamun terisi dengan ingat kepada Allah, kejujuran akan hidup dalam jiwanya, ketauhidan akan hidup dalam jiwanya, kemusahadahan akan hidup dalam jiwanya. Walaupun sejauh mata memandang ke arah langit, ke arah bumi, ke arah lautan, apa yang dipandang oleh mata dogir ini, hatinya terenyuh, menggetar, merasakan kehadiran Allah Maha segala-galanya, kehadiran sang utusan Allah yang betapa benar memberikan, menunjuki kita dengan membawa risalahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangga urang shalawat sasarangan dadan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Hadirkan dalam jiwa orang latifatul qalbi, bergabung di dunia, bergabung di akhirat. Nah, amin. Amin. Naik deui, milarian deui dina eta kenal kronologi sejarah anu bakal dongkap teh.
kamana sur Nabi Adam era kaula kudu nulungan ayeuna di hadapan Allah izin bade nyuhunkeun ka Allah dina waktu saeuna sabab ngararasakeun kaula betapa dosana di hadapan Allah. Allah tersukuh nyara wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalina di kaula melanggar dosa izin. Itulah jalmin ta'addub di hadapan Allah, beretika di hadapan Allah, tinggal raoskeun hebat mulia jeung sabaksana merasakan salah padahal dosa kursa kali-kali. Nah ari urang dosa ribuan kali bahkan ngarasa teu boga dosa aman we larasa ngarasa teh aman we jeung ngarasakeun teh bakal pangpaneurina we geus di alam dunya teh padahal tatangga baraya geus ngeulaan urang padahal keluarga geus seueur bayulan urang tapi keukeuh wae tong na ari nafsu teu ngolotan wae laras keukeuh wae ngaberdu hayu urang teh angan ayeuna balik ka adaman lamun geus sirup ka adaman munibbi gaweana balik ka Allah salila maka sok selalu berkembali ke Allah. Tatkala boga dosa ke Nabi Adam teu milarian kambing hitam, tidak menyalahkan seseorang ataupun kelompok, tetap merasa dolim dirinya. Ayo urang sasarangan karen. Rabbana Allah ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti Pangeran abdi zalim kana diri pami Gusti teu ngapunten tangtos abdi janten jalmi anu la ilaha. Maka tadi istighfar astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Dosa kemusyrikan, dosa ghibah, dosa fitnah, dosa segala gusti mikul dzambin sakabeh dosa we dosa zahir, dosa batin hoyong dina ampunan Gusti insyaallah bergabung bersama Adam. Amin. Naik nerekel lati paturru didinya posisina paling katuh naon paling hanapun suci paling katuh aya lalemesan lati paturru wilayah saha wilayah Nusar Ibrahim Khalilullah. Maka pertama ku Adam dipilarang Nuh tuh Rasul Allah pilihan Allah dongkapan insyaallah anjeunna mudah-mudahan biasanya maatan kasadayan ternyata dibilang ribuan tahun pernah jeung Nabi Nuh kalah nangis tesan kaula dina waktu ayeuna sabar kaula izin ku Allah. Nah kaum air diri ka kaula air nolak termasuk nu paling izin ku kaula teu bisa ngabimbing anak kaula sehingga anak kaula diajak ku kaula ya bunar ya bunayya rekab mana hayu anak mama urang bareng dina perahu kaula dina perahu katauhidan la ilaha anak kaula keukeuh wae wangkelang majarkeun teh aya keneh gunung luhur aya keneh tangkal kai luhur teu ibu kakakna teu sah wae rasa kitu suganti bahkan ieu maka kasih Allah cobian ka ditu ka Ibrahim Khalilullah Ibrahim Rasulullah wae rasa kitu sadayana nalin deui wae eta dina kajadian eta dina salah sawiat makalah para ulama sehingga tos ngarasakeun jengkel soak putus asa maka nyuhunkeun sah ka Gusti ya Allah nyuhunkeun engal ditetapkeun nah abdi teh ka neraka engalkeun ayeuna naon teu kieu komo neraka karek ku didinya ge kabarang sakitu ribuna tos ribuan tahun can manggih ketentuan ya Allah kemana yang tercepat kemana yang tercepat cepat maka sakumaha pidawuh Kangjeng Nabi diaturkeun ka sayyidina Nabi yang tercepat, termulia, teragung, teristimewa tian alaika bimudawamati la ilaha cepat. Itulah yang tercepat dan termulia. Mudah-mudahan
Akhirnya dongkap ke Nabi Ibrahim nawalar kaula lain teu tapi isin nataku dina waktu ayeuna. Naon isinna? Sabab kaula batur dianjak tauhid, batur salat. Tapi kaula rek teu isin kumaha anu ngaran rama kaula lain batur kaula mah nu ngalahirkeun kaula azar namina teu milu. Kaula ngajak la ilaha illallah manehana rama kaula sur sapali kaul torahkan nama rama anjeunna mah tetap bertauhid. Tapi dina kaulan oge ieu maka eta azar teu kalah miwarang dagang berhala, kalah miwarang kudu ngadagikeun pateko atuh isina kaula luar biasa. Padahal atos eta hakikat mah katangtosan Gusti Allah. Ayeuna teu wani koyana sakitu sugan ka Musa ribuan taun deui milarian Nabi Musa. Akhirna Nabi Musa disuhunkeun pitulungna sapaatna tapi Nabi Musa ngawal isi wallah sabab kaula fungsi nabunuh jelema. Sursa kawal nabunuhna terjadi akibat misah anu pasea dirinya dipisah ku Nabi Musa kalah nyerenteng nya Nabi Musa bertindak memukul dengan pukulan biasa surahnya nama tapi paten kadituna jadi kaol anu ayeuna ngaroskeun dosa. Tapi sursa kaol eta di eta Nabi Musa teh nyaeta suhan Firaun keur supaya nyaeta newak Nabi Musa. Wallahu a'lam. Nabi Musa tapi merasa dosa keras, akhirnya tewantun coba jika ditutup Isa ruhullah, Isa anu ku Allah dipasihkeun di dunia nage kahormatan mukjizat ruhul qudus nah dihadirkeun. Maka dongkap saya tahu ka Nabi Isa alaihi salam. Tos dongkap ka Nabi Isa kumaha saurang Isa kaula gesang isi dina waktu ayeuna gesang kaula ulah nenda kamu coba pasca dikantunkeun ku kaula kaum di zaman kaula ngarungger kaula dianggap pangeran children of God, dianggap kaula anak Tuhan, bahkan sakaol dianggap sebagai Tuhan. Waduh kaula teu aya kaisin anu teu aya tandingna maka ku aya sakitu manaon cobian katingali keur sujud mantenah cah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta anak mantenah oge nuduh jika ditu ngabring sadayana nabi terakhir khairul anbiya khairul ulama khairul rasul khairul anbiya wal mursalin dilarikan sadayana abru teras ditinggali Rasulullah sujud di bawah naungan aras Allah. Ternyata dongkap para umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh sadayana arah dongkap. Begitu dongkap kalinya Rasulullah sujud begitu naneda para kaum sadayana ininya kaum dina waktu sarita kaum umat sadayana Nabi nyuhunkeun ka Kangjeng Nabi nyuhunkeun dipasihan sapa anu namina naon sapaat mah dongkap ini sadayana. Akhirna Kangjeng Nabi sujud teras Allah maparinkeun panghaturan ya Muhammad irfa ra'saka bang angkat mastaka anjeun sok kalayan isfa sok sapaatan sadayana nu hadir di hadapan anjeun. Insyaallah husnudon billah nu aya di masjid ieu sadayana ngengkeun sapaatul ummah amin. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, la ilaha illallah. Naik kamusaan, naik keibrahiman, naik kamusaan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
salam alaika sholawatullah alaika. Terakhir Latifatul Ahfa, yang wilayah ini adalah wilayah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang sudah bergabung bersama frekuensi kemuhammadan, sholawatna, dikirna, maca Qur'anna, doana, sudah hidup kemuhammadan. Apa kemuhammadan? Kemuhammadan itu adalah nurullah, jiwa ketauhidan, kemakrifatan yang hidup dalam hati manusia. Tatkala manusia-manusia yang beriman selalu mengingat Allah dan tidak berpaling kepada Allah dalam segala gerak dan diamnya, dalam segala daya dan upayanya, hanya tetap bersandar kepada Allah, itulah Muhammad. Mudah-mudahan hidup dia dalam hati kita semua, amin. La ilaha illallah. Kenapa yang di Musa, yang di Isa, yang di Nuh, yang di Ibrahim dikatakan Muhammad? Karena semuanya yang ada di Musa, yang ada di Ibrahim, yang ada di Nuh, yang ada di Isa, min nuri Muhammadin, mir ruhi Muhammadin, karena semuanya dari wilayah kemuhammadan, hakikat Muhammadiyah. Tapi Muhammadna, Muhammad Rasulullah, Muhammad Nurullah, Muhammad karena Nur Muhammad itu awalnya dari nur jamalnya Allah, min nuri jamalihi. Setelah min nuri jamalihi maka hiduplah min nuri Muhammadin dan nur Muhammad. Mudah-mudahan hidup dalam qalbu, maka fakullu mahwa, setiap pemahaman semakin dalam, semakin dalam, semakin tembus lembut, maka fakullu mahwa abdon bahwa anfaq wa arba, maka setiap pemahaman yang lebih batin ya lebih manfaat, anfaq lebih bermanfaat, wa arba dan lebih beruntung. Mudah-mudahan untung nage lain edel-edel, untung nage nu salilana teu aya wates wangeunna, sabab sadaya limpahan karunia Gusti Allah. Fadl Allah la ilaha illallah. Itulah umat Muhammad tatkala bergabung dengan Muhammadnya, sang pembimbingnya, sang panutannya, sang idola, maka dia merasakan sangat untung dan sangat manfaat. Itulah Allah mengaturkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 143 nyaeta naon wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nya kitu kaulah ngajadikeun umat-umat Muhammad umat penengah, umat teristimewa, umat termulia, maka aranjeunna jadi saksi karena Allah ngaluncurkeun, karena Allah ngaturkeun risalah-risalah katauhidan ka Islaman anu dihaturkeun ka Nuh, nu dihaturkeun ka Ibrahim, nu dihaturkeun ka Musa, nu dihaturkeun ka Isa, nu dihaturkeun ka sadayana anbiya wal mursalin. Siapa yang akan menjadi saksi itu? Umat Muhammad. Nah, umat Muhammad menjadi saksi untuk mereka. Ya Allah, itu sangat dahsyat kemuliaan walau dia ke umat Muhammad. Terus secara disaksi umat Muhammad diangkat karena khairu ummatin, sebaik-baik umat, maka umat Muhammad pun menjadi disaksikan dan Rasulnya menjadi saksi untuk Muhammad. Jadi umat Muhammad jadi saksi kami para umat-umat Rasul yang lain termasuk para Rasulna. Mereka pun ya, Rasul pun Kanjeng Rasul Muhammad SAW menjadi saksi keadaan umat-umat manten luar biasa. Itulah karunia Allah yang tak terhingga. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
maka diisilah kehidupan waktu di dunianya pun yaitu kemuhammadan. Namanya latifatul ahfa, sangat lembut, sangat halus, tapi terdalam. Karena di dalam ada fuadi, mata hati. Karena di dalam ada ruh, yaitu apa? Mahalul ma'rifat, tempat nama rifat dirinya ke Allah, ke Rasulullah. Telah dirinya hidup saukon wa wujdanan, daukon wa wujdanan, sehingga nur ketauhidannya, nur kema'rifatannya yang ada di dalam hati Bapak memunculkan naon saukon wa wujdanan, rasa rindu anu dipangihan ku Bapa, betah maca Quran, betah mupikeun Quran, rindu sabab aya nilai-nilai kemuhammadan. Jadi resep mupikeun Quran, resep maca sholawat, ada sentuhan jiwa di dirinya, maka bergabung dari sekarang. Numisi naon ilmul yakin, ainul yakin, sampai kepada hakul yakin, maka anfa'an wa arba'an, semakin manfaat, semakin beruntung. Terus dirinya tembus entok sabab dirinya aya kolbun naik kana ruh mahalul ma'rifat, naik kana fuadi, jadi tempat mahabbah, mahalul mahabbah. Teras deui leumpang eta cahaya ma'rifat, teras deui leumpang cahaya musahadah, dugi kana sirri didinya mahalul musahadah, tempatna nyaksi Bapak, tetapnya bertemu liko Bapak, sareng saha sareng nu kagungan dina rasa kemarifatan Bapa, dina rasa kemusahadahan Bapa, teu bisa ngabalieur di Allah nu gadungna, teu bisa ngabalieur, dibere bunga, dibere susah, dibere miskin, dibere kaya, teu nentang Allah, tetep tawajuh di hadapan Allah, tetep ngahamba abdi hamba Gusti hamba butuh Gusti, keur kaya butuh Gusti anger, keur miskin butuh, jadi teu berpaling sapa pausna. Insyaallah rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamus sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar la ilaha illallah. Hidup ayeuna batur papanggih nage kudu ayeuna papanggih rasa urangna, papanggih sir dina sir lamun geus cicing na sir geus na mahalul musadah wa bis sirri ana saur Allah dina hadis qudsi, lamun geus cicing rasa ingatan anjeun ka tauhidan anjeun ka musahadahan anjeun geus cicing dina sir paling terdalam dalam jiwa manusia, sir didinya mah geus mau bisa ngabohong. Ana siruhu al insan sirri wa ana sirruhu. Manusia geus cicing di dinya ruhna kayakinanana nya manusia hasiah kaula ge rahasia manusia, maka teu dibikeun rasa nu eta, rasa musahadah nu eta teu dibikeun, teu nyukupan langit kaula, teu nyukupan bumi kaula. Dina kitab Ikhwanul Imam aya, dina kitab Sirrul Asrar aya naon la yasama sama wal ardi, tenyukupan keur kaula langit kaula bumi kaula, tapi wa wasa'ani qalbul mu'min, tapi cukup keur kaula nyaeta hate jalma iman ka kaula nu nuturkeun Kangjeng Rasulullah Muhammad utusanana, tah cukup kaula di jalma di hate jalma-jalma iman ka kaula. Itulah penghargaan Allah ka Kangjeng Rasulullah sareng ka umat anu utamaah kamanten. Mudah-mudahan urang diangkat anu utamaah salesna, amin. Walaupun tebi urang tina kautamian kumangrup dipandol sareng karunia Allah teu aya wagelana. Bihaq la ilaha bikasbil hujbi an aini wa rabbil baini wa tunsil kaibi wal aini binuril wajhi ya Allah. Kulantaran kamu kahijab naik nasagala sabab daya deui kumaha caang padang cahya dan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
pibados di tempatan ieu tepang silaturahim sareng Bapak Ibu sadayana wasilah Bapak Haji Agus mudah-mudahan silaturahim an terisi ku watawasau bil haqqi watawasau bis sabri mudah-mudahan kalebetkeun ayat eta abdi sareng Bapak sanes maksad jeblok ka laut nyaeur ka gunung eta mah ngabuktoskeun kana pidawuh Allah mudah-mudahan lebet di dinya amin anu manfaatna manfaat di dunia manfaat di akhirat mudah-mudahan maka pibados ngalangkungan tepang sareng Bapak sadayana di dieu teh mudah-mudahan sing janten wasiat ka diri pibados nyalira sareng wasiat ka wargi-wargi pibados nu aya di tepang di tempatan mulia ieu mudah-mudahan cintailah Allah Allah Maha Cinta sehingga mudah-mudahan lembut karena kategori yuhibbuhu wa yuhibbunahu Allah cinta ka marantena wa yuhibbunahu marantena ke cinta ka Allah nyamungkan Allah ridho ka marantena Allah ridho ka aranjeun kalayan aranjeun sadayana ge ridho ka Allah radhiyallahu anhum wa radu mudah-mudahan kalebet eta maka dina kesempatan ini cintailah Allah perbanyaklah zikrullah cintailah Rasulullah perbanyak sholawat ka Rasul cintailah diri sendiri banyak cinta silahkan mencintai diri sendiri karena mencintai diri sendiri terlalu banyak offset kita karena tatkala sudah diliputi rasa cinta yang benar-benar cinta kepada diri kadang-kadang poho ka Allah poho ka Rasul sok seueur kitunya nu dibelaan teh nafsu urang akibat cinta teh kana diri tapi poho ka Allah jeung ka Rasul maka kumargi itu tatkala banyak merasakan dalam jiwa kita kecintaan kepada diri sendiri melelapkan terlena lupa Allah dan Rasul perbanyaklah istighfar maka cintai Allah dengan memperbanyak zikrullah ibar kasadaya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ibadallahi jalallah ahisuna bi'adrillah wa kunu aunana billah hasanallah bifadlillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sa'alnakum wa nizulfa razaqnakum wa bi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bikasbil khud bi an-aini wa raf'il baini baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'i khalqi Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallu ala nabi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
bil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Istighfar urang istaghfiru rabbakum. Astaghfirullah rabbana ya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbana ya astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amalan maqbulan wa wahabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Kirang langkung ngapunten kasuh, mudah-mudahan manfaatna dunia jeung akhiratna walau diaturkeun ka urang sadayana kalayan Allah parantos ngalulikeun nepangkeun silaturahimkeun di tempat mulia ieu. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sadaya sareng aya di dieu sadayana mudah-mudahan ditepangkeun di surga manten. Amin. Urang pantri doa wasilah sholawat ka anjeunna, wasilah mohon ampunan ka anjeunna, dihablah barokah ya Allah. Mung keputusan Allah janten katangtosan ka urang sadayana, mugi Allah ngajantenkeun urang di akhir hayat urang husnul khotimah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.